usalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hapunten kasadayana mukadimah moal dipanjang-panjang supados selami alhamdulillah. Gitu dari karena kehadiran saya tidak segajan pedar walakon udah istighfar Indonesia udah tabarukah heula sekedap mohon luntur galih ridho mana kalau kesayang orang sadayana ngalakunan ngamuliakeun sarta ngagungkeun sasi roja urang sami-sami alat barokah ieu sasi roja urang ngadoa sadayana mumpung urang sadayana aya dina harga anu kacida mahalna sekali deui mohon sadayana ieu momen urang manfaatkeun mumpung aya dina harga anu pamahal-mahalna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ieu jaban direbetan ku pangajian aya pangajian teh kepanjangan dina pengajian sekali deui aya pengajian teh kepanjangan dina pengajian aya pengajian teh hartina harga bersyukur sadayana ieu nu kempel dina ieu haflah teh hamba-hamba Allah anu dihargaan ku Allah anu ngambil harga anu mahal ti Gusti Allah kewajiban naik harga insyaallah taala bakal berbangga hati semuanya yang hadir di haflah mendak ilmu si horeng mun hirup aya hargaan teh kudu sering bimbingan ka pangaji sakali deui urang cintakeun ngarajai ilmu anu napal dina sanubari mun aya hargaan anu mahal di hadapan Allah teh kudu ngaji hayang menang ilmu kudu ngaji hayang jadi jalma sabar kudu ngaji hayang hirim hate kudu ngaji hayang boga duit kudu ngayuk heula dididik ngaji hayang boga duit aya nu rek nyiar duit ka dieu aya teu jadi teu boga duit ngayuk we heula kitu nyata aya nama urang dalam barokah heula kunaos padika anu teu darama kapitol aya sepuh di ujung pantok menuju pamati ketinggal maksakeun angkat di bumi ka dieu dina kayaan utur moga-moga kudoa sadayana barokah sasiroja sing disehatkeun saeana ku Allah sadayana atuh bilih ngantunkeun kulawargi anu nuju teu damang mugia anu teu daramang ayeuna teh di ditu mah usum nyara dituur di dia aya jadi turun hari ini oleh ayah wae heran abdi mah mudah-mudahan sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kali kitu permaksadan ada di naik masjid permaksadan sadayana anu teu tiasa dikendalisankeun ku sadayana dadak teguh ku abdi di kelobak haraya mudah-mudahan kahayana si bisubadanan ku Allah Subhanahu wa taala
ala hadhihi ni'atil barkasa bil barakati barakati hada ta'diman wa taqriban ala hada sahur rajaba inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bi mahabbatika wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iqdi hajati hasil maqasidana khususnya li hadhihi jamaah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Sallatullah sallamullah
acara ngagungkeun sarta ngamuliakeun diisrokeun sareng diberi Allah segenana baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. urang ngabuar catur kapungkur ka kantun Rasul urang budak carita baheula anu nyata anu moal deak-deak kena rusak ngajan ieu alam dunya tereh rusak nyucuk galur ti karuhun nutur ngacak Kanjeng Rasul jadi kentong tonan gorengnya orang pasiran walaan digentung tunan amin ya Rabbal alamin amin ya Rabbal Jeng. Bisnis kompak ya mah orang terasa kutip dinasiran terakhir nanti aya pangajak salamina kudu nutur para kiai sekali deui dinasiran tadi nu diaoskeun ku sadayana anu ibu-ibu belakalan bulak-bulak kieu dengan tadi salatullah. Nah, kutip nu paling terakhir kembang kenongo ning jero guwa aya kalimat kitu ai kembang kanana ayana di jero guha artina ieu simbol siloka bacaan urang balerea geuning nu namina seungeun teh teu kudu ditengrak-tengrak teu kudu ditempong-tempong gambaran hidup jangan ingin dipuji ku bapada jalmi ulah aya cita-cita hayang populer di muka bumi hayang terkenal di muka bumi komo cita-cita hayang jadi artis anu biasa make pakaian legging anu carana sok katengong ping tunjuna teuing ai senalna di jing geuning coreng di udakan nu kitu kudu diban nepikeun kambelan kada di hayang nu boga cita-cita hayang teh fenomenal di kalangan manusia hayang terkenal di kalangan manusia lebih baik kita dikenal oleh kalangan para malaikat agar kita terkenal kelak di akhirat siap Ya. gambaran kembang sengit di jero guwa teh geuning jalma teh hayang populer hayang terkenal teh lain kudu asup YouTube lain kudu asup Facebook tapi kari bebenah hate sing saikhlas-ikhlasna orang yang ikhlas beramal insyaallah taala bakal populer di dunia dan di akhirat terkenal di penduduk bumi dan terkenal di penduduk langit amin rugo papat rugo manusia raga opat rupana manusia suara coba aya opat rupa manusia ari manusia eta aya opat rupa to manusia atau sekretik ganti ku jelema bios aya jelema di dieu syukur alhamdulillah nama kejeng naroskeun aya jelema di dieu sabab dalain jelema kudu ngaracik teh di dieu teh kasuban sajin ge kapan di dieu teh rame dan bangsa jin mah cicingna teh sok di juru belah wetan
Jeung bangsa Jin mah udud teh beuki ngepruk we ngarokok. Jeung kopi hideung lapannya. Terus Jin tuh. bangsa Jin aya nu nyukur geuningan heula rokok beudang garang-gareng kopi hideung itu bangsa Jin. Jadi lu mun aya ngarokok wae di dieu bari jeung minum kopi wae eta Jin. kenang we bangsa Jin. Mana eta mah ngubaran hate we aya abdi nyagal mix gede kieu berat cangkeul batu rokok gitu. Aya opat rupa eta rupa manusia yo badan. Ari rupa manusia eta aya opat. Jalma tadi tegantos ku jamannya. Ari jalma eta aya opat rupa. Opat rupa eta jalma. Contoh ngerada mualami ngajina tadi geus ngaharewos da aya di mubalik panu. Surut kasalaresna mah pa ajengan Aceh jadwal teh. Kitu da abdi mah ka dieu teh sanes parengaos ngadongkapan angkiran di DKM wireh di dieu teh cenah aya rajaban ta abdi hadir ti roropok dongkap ka dieu sugan we meunang pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala di kelemasan kan kurang larinya makin jumboe sugan we aya pintu hidayah anu hakiki ngaji kitu nya hidayah sah alhamdulillah. Jadi abdi mah panjang-panjang kira pondok geun bae pondok ge asal asup we jeung tibatan panjang teu Asup. kalau bapak-bapak di masjid mending panjang teu asup mending pondok asup. Ibu-ibu mupakat mending pondok asup. Itu setuju? Tong bari sumar singir kitu tong beres ajaran da keukeun loba ti maolahnya terus tadi aya opat rupa jelema eta aya opat rupa yo bro. Kompak atuh sadayana atuh mobil moal diberi sekompak aya opat rupa eta jelema eta aya opat rupa. Nah, cenah opat rupa teh bisa ditafsiran opat rupa jelema teh hiji jelema teh aya nu mangrupakeun sato galak, dua aya nu mangrupakeun sato teu galak, tilu aya nu mangrupakeun setan tapi tumpun ku setan mah. Nu kaopat aya nu mangrupakeun sifat robaniyah tafsir ka hiji tah. Kene da ieu mah kalau jadi dikira-kirakeun kitu nya. Nah, sekali deui hiji rupa jelema teh aya nu rupa sato galak, dua rupa jelema teh aya nu mangrupa sato teu galak, tilu rupa jelema teh aya nu mangrupakeun entong bari ngolongos ka urang nyebut setan mah. Da hayang di ajenan abdi oge atuh geus ceramah ti tadi ieu. Nyebut setan bari ngolotot ka dieu. Ya, nu apa? Kita balik ke jadi mah. Tenang ya, tenang. Tugas ayat cai, kalau yang kiwari mah biasa nate susul campur bang, biasa nak kaos. Iya cai ya, ada barang tukang karagi barang kesurupan, cai. Bisahan kesurupan itu di tukang barang kesurupan, merukan barang cai susul terbagi, tapi yang gaya nyarios mah. Neng nyarios mah dari itu garing serah ini ada aku susul campur uang gitu. Ah ya susi ibu mah jadi mau dari ini teh rupa robaniyah gitu eta tafsirna teh.
Aya deui tafsir nu kahiji mah opat rupa jelema teh hiji jalma teh aya umur hiji cenah aya dua jalma teh aya jasad dua aya naon tilu jalma teh aya harta opat jalma teh aya ilmu aya sing sehat mulut ayeuna antum beri nyuhin gitu kan biasa hiji jasad dua hiji umur dua jasad tilu harta opat ilmu. Kenapa nah berkataan opat rupa itu sabab nu bakal bertanggung jawab ke urang kelak di akhirat nalika urang geus mulang di alam kewenangan teh bakal ditanya teh tentang opat rupa hal eta. Nu kahiji umur ibu-ibu umur bapak-bapak kawin akil balik tepikeun ka ayeuna tepikeun ka engke mulang di alam dunia bakal ditanyakeun dipake naon dikikiring tepikeun ka jadi batuan atuh ieu umur bapak-bapak jeung ibu-ibu bingung kuat tepikeun kamu dikikiring tepikeun ka jadi kegenaheun anjing we nganyara-nganyari ting dada-dada rajaban jadi lemes anak-anak itu dipake naon ieu umur sadetik ge moal aya nu kaliwat bakal dihisab ku Allah umur anjeun dipake naon dibeakeun pake naon dimimiti huntu parapat beres tepikeun ka huntu parapat mula tepikeun buuk tina mimiti hideung tepikeun ka cetuk wis gara-gara ibu lobaku utang bener ade tapi kan kami jilhu untuk di mana umur kurang nah disia-siakeun wae kurang nah dipake piknik wae nah dipake ngeunah-ngeunah wae eta umur urang teh sementara urang geus apal ilmu sabab sering ka pengajian hilangna nikmat dunia umur hidup orang di alam dunia nikmat dunia nak lenyap maka datang nikmat surga di Allah Subhanahu wa ta'ala kayak gini ya yos itu ada yang umur nanti bu iya berarti ayah umurna bisa umur bapak-bapak ayah jadi umurna ya kada sok na ieu lagi umurna teh keur ngaji. Tapi da teh heran da memang di surga mah tentrem. Sekali deui. Sabab hirup di surga teh tentrem. Kulantaran tentrem maka alhamdulillah Yesus ucap beruang pada Rasul. Barukan meureun nyaan padahal lain geuleuh. Rasul Pak. Saya kata berat, dari mana ke? Kurang di kajian merek di gogorokan itu. Kurang mau buka pikir sih tadi. Gogorokan. Tapi lah sudah. Jadi gimana baiknya? Dari pagi bisa daya orang mau mahi. Bayar kira saling nanggung jarak itu nanggung gawe nanggung gawe jadi ya kemudian jiu umur kurang bercepat sabab berajaban ulah bila janji tadi ponok ngaji nu kadua teh naon tadi teh jasad kurang sejengkal pun tak akan ada yang terlewatkan pasti bakal ditaroskeun soca anjeun pake naon cepil anjeun pake naon lampai anjeun oge pake naon panangan anjeun pake naon wae di alam dunia
sampean ge pake naon anu notabene ke ma'al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim kela tuh temenan narik napas kali tadi gitu kan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yang kompak atau yang kompak bima kanu ayauma dina hiji poe nakhtimu bakal manci kaula anu agung ala afwahihim kana pirang-pirang lambai jalma-jalma wa tukallimuna jeung bakal nyararita naon aidihim naon aidihim teh dua panangan jalma-jalma terus nure wa tashhadu jeung bakal nyalaksian naon arjuluhum pirang-pirang suku jalma-jalma bima kalawan sabab perkara kanu anu bukti itu jalma-jalma yang siwun anu geus mari gawe jasa urang sadekat ti luhur satutu rambut dihandap sahibas dampak bakal ditaros sadayana cing pandangan urang ayeuna sok ayeuna hisab diri urang teh ayeuna ieu sok urang seueur dianggo ninggal Al-Qur'an seueur dianggo ninggal TV seueur ninggal HP seueur ninggal Al-Qur'an sabab ayeuna mah bangun tidur punya HP habis nyoho HP deui aku mau makan aku ingat mau tidur aku ingat arep naon teh kana teu kolot teu budak sadayana ayeuna mah diasuhna teh ku HP berarti panon urang teh loba keneh nempok sabadua tibatan nempok Al-Qur'an jita berarti urang bener di sasi Rajab teh kedah leres-leres seueur tobat sasi tobat itu sasi Rajab teh kedah nyeurekeun istighfar karena setelah urang mencoba muhasabah diri ternyata soca urang teh loba diponcomokeun kana HP ketimbang Al-Qur'an kewe bulan Ramadan Al-Qur'an terus panangan urang loba pake mukakeun Al-Qur'an loba pake mukakeun Mejikom oh jujur jangan ada dusta di antara kita banyak memukakan Al-Qur'an atau kalau kamu kaget Mejikom besar wae urang berat makanya kira dihisab ya Allah anapun yang itu dianggap harta pada nusanesna urang teh geuning hirup di alam dunya teh loba dikupingkeun loba diponcomokeun kana aliyah dunya tinimbang kana aliyah akhirat aliyah akhirat rumaos teu rumaos sae kitu maneh anggeun teh nu katilu harta tadi ibunya anak harta ka ditu kena kantong naon sebahasa lah kena naon ada tuh kantong kosong di bawah suasa heran tuh bentuk harta ibu semuanya bapak-bapak sadayana ka dieu teh gaban nyanak harta abdi nya gabantu